Brad, geus malam Jumaah deui ayeuna, Brad. Nih hari pet anjir karena malam Jumahan si Saroceng ya. Kelakuy yang nya. Lain, Brad. Naon tuh? Loba rezeki malam Jumaah mah, Brad. Ya alhamdulillah. Rezeki naon nih? Kapan bisa buburuh ieuh geuning, Brad? Bubur ieu kumas teh. Tahlil, Brad. Bubur ieu cenah tahlil teh. Kapan hari buburuh ieuh teh, Brad? Balakat tik-tik balakat sombrang geuning, Brad. Naon deui eta Saroceng aing teu ngarti. Beuteung mu tik-tik berkat menang, Brad. Hah, bisa wae ya anjir ucing bulu hiris ya. Nah, bahasa mana menang di mana anjir loba bahasa kitu mana mah. Hah? Ai mana urang mana aslina? Kapan aceng mah ti planet astronot geuning, Brad. Anjing planet astronot goblok di mana anjing planet astronot. Ini dinya. Ya, aya ge planet Saturnus, Merkurius, nya Pluto, aya oge anjir. Gitu. Di planet mana dinya? Astronot. Astronot deui wae anjing Saroceng ieu anjing. Eueuh si teh planet Saturnot mah. Ya guys ya, wae bah. Bang, arek miluan mah balap ngadahar karung. Anger, anjing si ieu aing sasab ieu informasi. Ya, di mana-mana ge balap karung henteu make jeung di dahar jay. Rek saha pesertana atuh ai maneh ngahakan karung. Sagalak-galakna mau amang can pernah nyaksian mau ngahakan karung jay. Komo jelema meureun aya ajay. Nya meureun mang eta balap karung. Alon balap karung oh pasti aya. Gede sih mang hadiahna 10 juta. Kadar si bulak balik mang 15 meter jarakna. Monyo 15 meter anjir hadiahna 10 juta. Aduh anjir. Ngan dina jero karungna cenah disian orai kobra 2. Anjing. Ya, cek aing geus ieu baja. Ya ieu. Ya, mun urang ngiluan nepi finish jengker atuh si teh. Cocok orai kajai, ai manis sok lieur anjir. Kira ge 2 siki mang sagede-gede jempol suku. Please jai. Orai kobra najan sagede cingir oge si teh najan sagede cingir henteu kudu 2 siki sapotong weh. Modar sini cocok orai kobra mah. Ai si ieu kumaha anjir pikiranna kana orai kobra si ieu. Jengker kajai gitu dah. 10 juta naonan. Situ kuat. Di urang mah toko emas gedenya, Brad. Loba atuh Banjarsari, Ciamis, Tasik loba di Tasik oge. Rek meuli emas sakumaha di anjir ngikeun kana nyakeun toko emas gede sagala di Saroceng. Geus dipapai, Brad. Di Ciamis, Banjar, balik di Tasik ge. Teu manggih, Brad. Nya anjir Idinya rek naon rek meuli emas batangan kumaha? Aceng keur loba duit, Brad. Kagok batangan mah, Brad, ngecer ngaranna ge, Brad. Aceng mah hayang selopan. Anjing. Nya da odo di sada Saroceng. Parah anjing si Saroceng. Aing curiga si Saroceng lamun geus kieu nya guys nya, geus ngagadekeun mitoha ieu teh. Ya. Bener teu? Ini ngapal, Brad? Ya heueuh tuh, ningali banget na anjir. Siga lasun anjir culas si Saroceng. Kami toha mah. Ya nya. Parah si Saroceng. Rek beli emas lopan cenah. Udah udud anjir. Oh bener beratnya tanda-tanda akhir zaman ayeuna makin bermunculan oh maksiatan ayeuna merajalela nya perjinahan ogenan ayeuna mah terang-terangan berat di mana-mana Naon itu teu puguh-puguh anjir jol ngabahas akhir zaman sagala anjir mereka karareueung ai maneh. pan kosim penting tas pengajian berat ai kari-kari bieu memeh ka dieu pisan kosim mergukan anjir perjinahan eta sedarah adi jeung lanceuk. Di mana ket? Pan kosim teh secara sengaja berat dia teh memeh ka dieu teh mampir heula ka kandang
domba Kosim anu adi lancuk anjir kerjina kan sedarah eta teh ulah. Kos tenan naon sih teh da doma tenan naon mun jelema tah teu meunang ngomongkeun si Kosim Berarti lamun jalma jeung domba ulahnya. tenan naon ai sama suka mah si teh itu Lain eta pan berat. Domba nu Kosim eta rada mirip si saroceng sih ya. anu bener sih teh Aslina pira aku dong mirip si saroceng. pan kieu berat carita nanya harita teh. Kosim jeung si saroceng teh ngangon. Di sawah nu eta teh anu kubang dawa. Terus Si saroceng nya teuing hilap eta teh teuing kagok meureun. Pan keur kiih mana teh. Domba mundur. Meureun kagok dilalempang we ku si saroceng teh. Atak ayeuna rada mirip dombana euy. kusi laing diantepkeun ya. Lain curiga sih emang nyeluan anjir. Ya aing mah pasti celina eta domba mirip di dinya nya. Pasti anjir Kosim mah moal teu ngiluan moal. Please kos, ieu domba sih teh. Domba teh. Najan bikang ge domba. Parah aing si Kosim ya ampun teuing. Tapi pan randa teh bahasa laki. Geus kana rana deui wae ieu ampun teuing kos please kos. Nirempak teh ieu si ieu huluna ampun teuing. Ha bisa wae ieu anjir ya. Anak domba ya. Brad, Kosim dibere duit ke bos Ajat anjir. 50.000. Padah naon anjir? Eta cenah gajihan meta, Brad. Ngan Kosim mah euy, bisinya pala laur gitu kana henteu keur usum uang palsu nih kan, Brad. Pala laur itu dibikin ke Kosim peda palsu euy, kumaha sih, Brad? Cara ngabedakeun uang asli jeung uang palsu, Brad? Nya, itu bisa ngabedakeun ampun teuing si Kosim. Ya, kos ge ya. Pan eta duit ya. Ya. Nah, itu aya nu make kacamata nya. Kode dedenya tilapkeun set terus gegel weh. Gegel ku si laing. Lamun ngabaletak ta eta palsu anjir. Lamun ngabaletak belah kacana ta eta palsu. Palsu eta. Palsu teh tali, popus teh. Teu Asli berarti nyobat. Oh, asli berarti anjing kagok rempag. Brad euy kacamatana teh pupus sih asli bos Ajat. Ya, ngabedakeun duit mah kos kieu kos. Di Terawang, di Raba. Di Terawang di Raba aya ciri-cirina tuh. Di Terawang terus di Raba. Eta nganyerikeun duit. Ai maneh anjir meni. Ampun teuing. Lain Brad berarti sarua wae meureun nya mun Kosim milih randa nih kan Brad di Terawang heulanya di Raba. Teu jauh berarti nya ngabedakeun nama ieu. Anger we anjing ngaleos teh kana rana ieu si Kosim ampun teuing. Sim teu gitu Sim ya. Karana mah ya konsepna lain di Terawang di Raba. Nya, tapi jadi aya tamahana. Di Terawang, di Raba, dijilat, dicelupin sih teh. Karana mah nya, guys ya, bener tuh. Tambahannya berarti kayak Kosim arek nyobaan dijilat dicelupin. Masih ya anjing. Ieu anu Bandungan si ieu. Ha bisa wae ieu ya, kaso-kaso ya. Hayang nakwalkeun tarangna si Kosim ieu ampun euy.